ngalakukeun deui tata gerak jurus anu moal bisa dilakukeun ku jago atawa jawara anu sejen. Harita bali nyingkahan sabetan pedang Kisangkal Wulung anu ngarah kana beheungna Nang Bule. Ngajang heuk balik badana ka tukang siga anu rek ngajengkang sok wush dangyeuk plos. Saterusna Nang Bule ngabendung panajang Mbah Raga Hejo anu bisa katingali jirimna ku Nang Bule mah. Daligdeug kakuatan daya pangbendung Nang Bule ngajadikeun Mbah Raga Hejo ngadaligdeug kadorong mundur sababarengkah ka tukang. Meh bareng jeung ngadaligdeugna Mbah Raga Hejo. Harita Kisangkal Wurung rek nyusut tepus ku panalajang susulan kanu lawan. Tapi Nang Bule geus leuwih ti heula ngajrewak ka beulah katuhun badan lawan bari ngasupkeun panalajangna. Leungeun anu katuhu ngetig pigelang leungeun katuh lawan. Sat degles. Ngajadikeun pedang lawan lepas tina cekelanana disusul ku tajongan kana kekemplong lawan. Yuk degles. Anjir aing kabelangan goblok. Kisangkal Wulung ngagero nahan ka nyeri bari ngabangkeung mundur sabalengkah ka tukang. Nang Bule ngajrelat deui nuturkeun badan lawan. Saterusna panarajang leungeun katuhuna ngahancem kana dada lawan. Sak hiuk debrod. Alah goblok anjing. Kurang ajar. Aduh aing aduh. Kisangkal Wulung ngagero nahan ka nyeri bari ngajengkang leab ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut Kisangkal Wulung rubuh ngabebengkang maring lemah. Nang Bule mancuhkeun tangtunganana bari merhatikeun ka Mbah Raga Hejo anu kakara mancuhkeun di tangtunganana. Nya ceuk aing oge neon syah Samal Hejo. Sanajan tiluan maju babarengan tetep geuning teu bisa dijadikeun jaminan bakal mampu ngarubuhkeun lawan. Pedagong sama kumaha ge kasaksian anjir. Adi maneh si Sangkal Wulung jeung si Daru muridna geus dirubuhkeun ku aing. Maneh jadi sorangan deui ayeuna mah ieu Samal Hejo. Anu maju ngabantu ka maneh geus moal bisa neruskeun deui tarungna. Cobi ayeuna bade kumaha anjeun? Goblok. Lain pulang pelong si Raga Hejo karaos paling teh nya. Mbah Raga Hejo ngageter oge hatena. Jurus digunakeun ku Nang Bule memang hebat. Mangrupa jurus anu mibanda tata gerak anu susah ditebaku anu dilawan. Tapi Mbah Raga Hejo masih cacan bisa narima kana eta kanyataan. Kituna teh lantaran ngarasa boga harga diri mun tepikeun ka kudu ngeureunkeun tarung ngaku kana kaunggulan lawan atawa ngejat ninggalkeun lawan. Mbah Raga Hejo malah carita Nang Bule. Maneh tong waka ngarasa unggul si Nang Bule. Najan si Wulung jeung si Daru maju ngabantu dewek geus bisa dirubuhkeun ku maneh, tapi tacantang su bakal mampu ngarubuhkeun dewek teu. Adi aing we nu balagu eta mah, tapi aing mah tong disarokeun jeung adi aing. Salaku jago kolot anu mibana ilmu silat pinunjul. Jeung kakuatan ilmu sejena. Dewek masih sanggup neruskeun ieu tarung sana Bule. Mbah Raga Hejo negerakeun sikapna salaku jago kolot anu mibanda tataran ilmu silat pinunjul. Jeung kakuatan ilmu anu jadikeun andalanana. Mbah Raga Hejo masih kene sanggup neruskeun tarungna. Pantang ngejat tinggalkeun lawan sarta bakal mampu ngungkulan jurus nu digunakeun ku Nang Bule. Sedengkeun manggali anu ngarasa suka hatena sabab Nang Bule geus ngarubuhkeun dua urang lawan. Harita manggali nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Mbah Raga Hejo. Hai,
Hai, Mbah Samal Hejo, sama kamu sudah ke Bandungan kan? 2 orang yang maju ngebantu sama kamu sudah dilebuhkan ya sama Eke. Hai, kalau aku teh tidak lawannya atau nang bule teh si Kasep. Hai, dengan demikian sekarang kamu menjadikan sendirian lagi deh, sendiri deh. Hai, aku sudah bisa menebak kamu sebenarnya menjadikan punya perasaan gentar. Untuk itu aku berikan saran, lebih baik kamu jangan maksakan maneh meskipun maneh punya ilmu dari Ujang Asin. Sok keluarkan ilmu Ujang Asin teh sok lah. Ya masih blakok. Si Samal Hejo lain culang sileng ya. Lebih baik kamu jangan memaksakan maneh untuk meneruskan tarung Samal Hejo, daripada nanti kamu menyandangankan nyeri dan wibirang. Ya masih Samal Hejo. Hai, akui saja dong keunggulan alo aku. Alo aku nang bule putus silawing. Baraga Hejo nyala ngareret sakedeung ka lebah manggali saterusna musirkeun penetepna ka nang bule bari ngawangun pasanganana terus nyarita. Nang bule tarung kudu diteruskeun deui sia. Tepikeun ka pungkasanana ku dewek bakal dipasikeun saha anu leuwih unggul. Dewek anu kasoran eles jajaten atawa maneh anu roboh ku dewek sia. Anu jelas dewek bakal ngungkulan jurus nu bakal digunakeun ku maneh nang bule. Ku dewek bakal dibuktikeun sia. Nang bule harita nangtang ditarajang ku anu dilawan. Ari kokoarna mah oke-oke saja ini si blakok teh ya si Samal Hejo. Lantaran maneh bieu geus ngomong ka aing bakal mampu ngungkulan jurus anu bakal digerakkeun ku aing. Dengerin Sabangkok Hejo. Heuleuh aing mah anu matak maneh geus montong loba deui bangus anjir. Ceblek kamu seueus teh. Hasok maneh anu maju narajang ka aing sia. Buta Hejo. Buktikeun tepikeun ka mana kakuatan ilmu maneh. Mun memang heueuh mampu ngungkulan jurus digunakeun ku aing. Gancang maju narajang syah raga. Muntong leleda talung jeung aing mah anjir. Bak we pilih dak ti dia dak ti luar dak dihanap sok. Kumaha dinya ieu mah sia Samal Hejo. Ku dewek bakal dibuktikeun nang bole. Nya sok. Kadah kurang ajar sok. Heya. Mbah Raga Hejo ngacerat maju narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Kitu deui kakuatan tanaga lapis anu sapinuhna. Dibarengan ku kakuatan gabungan 2 kakuatan ilmu andalanana nyata ilmu Peja Ludira jeung ilmu Sirna Kalingga. Tindakan dilakukeun ku Mbah Raga Hejo mangrupa tindakan anu kapaksa kudu dilakukeun lantaran demi harga dirina. Padahal manehna geus ngarti 2 kakuatan ilmu andalanana nyata ilmu Peja Ludira jeung Sirna Kalingga geus jelas bisa diungkulan ku jurus panunggal daya mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna anu digunakeun ku nang bule dina lumangsung tarung waktu harita. Nang bule saukur ngakular gilirkeun badana bade ngalakukeun tata gerak jurusna. Saukiu kiwak suerat pros 2 kali panarajang lawan disingkahan kunang bule. Sedengkeun panarajang anu katilu harita dipenung kunang bule saukiu kedukeus dalig deug Mbah Raga Hejo ngadalig deug mundur sababaraha lengkah ka tukang kadorong ku kakuatan daya pangbendung lawan mangsa bantro kakuatan tenaga lapisan ngalewatan dengan masing-masing. Dina kayan anu jilawan keur ngadalig deug mundur ka tukang. Harita nang bule terus ngacerat nuturkeun badan lawan.
ditarajang ku anu jelawan dina kayaan keur ngadaleudeg ka tukang. Harita Mbah Raga Hejo masih nyobaan ngapendung panajang lawan ngagunakeun kakuatan ilmu pejah sudira jeung kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Tapi tata gerak jurus anu digunakeun ku Nang Bule mampu nutup ruang gerak anu dilawan. Panarajang Nang Bule geus teu bisa dibendung, antukna sapasang leungeun Nang Bule pilih genting ngahantam kana anggota badan lawan. Sak hiuk kebrodes, hiuk dekles ya. Dewek rubuh ieu mah setan. Kurang ajar sia nangka Nang Bule sia. Mbah Raga Hejo ngakeronahan ka nyeri bari terus ngacengkang leab ka tukang. Geus bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Mbah Raga Hejo rubuh maring lemah tina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Dina sajroning ngagoler bari ngarasakeun ka nyeri. Harita Mbah Raga Hejo ngarahu oge dina jero hatena. Kajadian anu tumiba ka dirina asa teu bisa dipercaya. Salaku jago kolot anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan sarta geus lila makalangan bisa kasoran eleh jajaten dirubuhkeun ku budak lalaki mangkat rumaja anu ngaran Nang Bule. Dengkeun Nang Bule harita anu mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun nuju lawan anu geus dirubuhkeun terus nyarita. Ongkoh boga ilmu ti Mang Aep Kumis yah jeung ti Ujang Asin sok sia Samal Hejo ku aing ditagenan sia. Maneh mah dasar si Samal Hejo anjir. Kawas anu heueuh we bakal mampu hungkulan jurus anu digunakeun ku aing. Dina kanyata nama maneh kalakah rubuh ngabebengkang diringan. Ngagaul we kaos seueuh boga ilmu ti Ujang Asin jeung ti Mang Aep Kumis. Eueuh naon-naonan anjir. Nang Bule dilawan anjir. Anu matak montong saukur ngaheulakeun bacot talung jeung aing mah. Bukti kalawan nyata anjir. Hakan si eta ka nyeri. Bungan sorangan bedagong hirup teh kejeng masakeun maneh hayang nuliskeun talung sagarupa sia Samal Hejo. Mbah Raga Hejo itu wakajarita. Daya tahan badan Mbah Raga Hejo memang cukup hebat. Harita sanajan bari jeung nyandangan ka nyeri masih kena bisa ngonel hudang terus cengkat nangtung. Dituturkeun ku Kisangkau Bulung anu ngoneal hudang lalaunan terus sengkat nangtung. Anu katingali ripuh mah andaru baraya mun teu dibantu ku si Sangkau Bulung mah anu jadi guruna hese rek sengkat-sengkat acan. Manggali anu geus nangtung di direun Nang Bule harita ngabagikeun paneuteupna ka 3 urang lawan anu geus dirubuhkeun ku Nang Bule bari nyarita. Ahai, sekarang kamu tiluan menjadikan sudah dirubuhkan sama alo aku dong Nang Bule. Peristiwa yang terjadi tadi harus dicatat dalam ingatan dan jadi perhatian untuk kamu tiluan. Mengertos? Terutama Kisangkar Burung ya, Kisangkar Burung. Ahai. Yang kekeh putekeh bedegong pengen ngapimili catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna yang ada di aloku Nang Bule. Haruslah diketahui dong bahwa itu catatan rahasia tinggalnya Eyang Jati Nur Alam sudah hak miliknya Nang Bule. Mengertos enggak sedek usahain kolot wae ha? Dan untuk meyakinkan ilmu yang ada dalam catatan rahasia yang menjadikan Nang Bule menumpi diri di dalam sumur Gok Panamping. Demikian yang harus kamu tiluan ketahui ya.
Nang bule melu nyambungan karena caitaan manggali ditujukan katil urang lawana anu geus kasoran oleh Jajaten. Maraneh tiluan kudu ngarti siah blakok. Mun seg aing teu inget kana caitaan sirawing anu jadi aki aing, ulah rek nandasa atau binasa kalawan anu geus teu daya. Maraneh tiluan ku aing dileled, geus diperenan anjir ku aing tah. Anu matak maraneh tiluan masih kene untung. Tapi kan kaayana masih kene buncelik. Saukur ngarasakeun kanyeri anu masih kene bisa diubaran anjir. Sia sebelah koku jubar hasok. Ayeuna rek kumaha sia sikep maneh tiluan, heh? Malih heula anu ngomong sia. Samal hejo. Baraga hejo dina kayan bainahan kanyeri harita terus nyarita. Alah. Nang bule salila dewek magalangan kakara ayeuna ngalaman dirubuhkeun kuno jali lawan eleh Jajaten ku budak lalaki anu saukur ngagunakeun hiji jurus alah mampu ngukulan 3 urang lawan anu matak dewek ngaku secara jujur karena kahebatan jurus nu digunakan kunang bule. Aduh pisang kawulung sanajan ngarasahan nyeluh hatena sabab karep kahayangna ngapi milik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna teu bisa jadi kenyataan. Harita maksakeun maneh nyarita ditujukeun ka nang bule. Hadah. Nang bule dewek memang rumasa geus ngalakukeun tindakan anu salah. Geus ngaganggu kana katerangan di patempatan. Anu madak dewek minta dihampura we ka nang bule. Kitu deui si Jawara idaman. Dewek geus moal kumawani sakali-kali deui ganggu ka salira gitu tah. Kahareup mamuah. Waktu anu baris datang memawani-wani ngaganggu deui. Alah. Sakehese langtung-langtung acan Anda rumah geus bisa nyarita sabab teu kuat ngarasakeun kanyeri. Da puguh kekuatan daya tahan badana memang disanapeun kekuatan anu jadi guruna. Harita tiluanana geus rek pamitan indit rek tinggalkeun eta patempatan. Ngadadak harita aya cirim anu jojorelatan terus ngalayang dina luhur tatangkalan anu galede. Anu aya di sabeudeureun eta patempatan. Jorerak kalayang, jorerak kalayang. Kacepetan gerakanana teu beda ti kalangkang, pundah pindah tempat, waktu napak terus nangtung di salah sahiji dahan, katingalina dahan teh teu oyag saeutik-eutik acan. Nandakeun ilmu pangenteng badana geus cepi kana puncakna. Nang bule jeung anu sejena taranggah ningali kaluhur tatangkalan. Barang geus sidi kacirim anu jojoratan ngalayang pundah pindah tempat. Di antara tatangkalan anu galede jadi karaget. Sabab eta cirim teh awewe anu kawilang ora keneh sarta boga rupa anu pantes. Lamun dikeuna mah mamah oom meureunnan atawa amu Jenny. Bari nangtung dina salah sahiji dahan, harita terus nyarita ditujukeun ka nang bule. Andika hantu kudu kaget ningali kadatangan kuring nang bule. Bisi hayang nyaho ngaran kuring Dewi Kayang Siheulang Bayangan. Ngahaja datang ka dieu ka Sumeregok Panampi sabab aya hal penting anu kudu ditepikeun ka Andika nang bule. Anu ngakukeun ngaran Dewi Kayang Siheulang Bayangan teh make baju dina wanda jawara wanita. Senjata anu ngadaplok dina tonggongna lain pedang, tapi bedog anu rubak jeung panjang,
dua kalian ukuran bodog biasa kawilang tengimbang jeung panggawakanana salaku jawara wanita. Nang bule anu maslina karakterna akibuana ireng harita terus nyarita ditujukeun ka Dewi Kayang si Helang Bayangan. Nya capeknya montong bali ngajedog dina luhur tatangkalan atuh euy maneh teh Dewi Kayang panya teh Dewi Persik anjir. Hasok turun ngarah puguh jeung jelas we dina nya capekna anjir. Aing geus rupa-rupa pisan anjir. Aya we anu ngaganggu katenangan teh. Beres ieu datang ieu turun maneh sia Dewi Kayang. Manggali milu nyambungan caritaan nang bule ditujukeun ka Dewi Kayang si Helang Bayangan. Hai. Hai. Kamu pastinya juga kan seorang jawara wanita kan? Ya? Jangan menangtung di atas dahan seperti begindang atuh dong. Turun we, turun. Kalau memang membogaan kepentingan dengan alokuh nang bule mah, ya. Agar menjadikan lebih jelas agar rupanya, ya. Untung kamu pakai pangsi. Cuma kalau pakai anorok ya, kemudian kamu ada di luhur. Katingali yang pengeretna. Ada-ada saja si Dewi Kayang mah. Mengomong di atas pohon, ayo turun tidak paralugu sok hayang turun cantik. Dewi Kayang si Helang Bayangan ngalayang turun. Tapi di luar dugaan bae dina kayaan ngalayang harita Dewi Kayang ngagerakeun leungeun katuhuna ngagunakeun senjata rahasiana mangrupa dua paku anu ukuran sagede cingir budak leutik. Harita ting beresat muru kalebah tangtungan badanang bule. Siut beresat. Rikat nang bule ngagerakeun leungeun katuhuna rek newak dua senjata rahasia anu ting beresat datang, tapi nang bule jeung anu sejena jadi karageteun sabab senjata rahasia teh jadi balik deui ngaberesat muru kalebah Dewi Kayang si Helang Bayangan. Anu harita geus mancu dina tangtunganana siut beresat kap. Dua senjata rahasia anu datang harita geus dijepit di antara 5 ramu leungeun katuhuna Dewi Kayang si Helang Bayangan. Bari ngabagikeun paneutupna kanang bule jeung manggali harita Dewi Kayang si Helang Bayangan terus nyarita. Ayeuna bakal dijelaskeun ku Dewi nya. Ganggukeun nya nang bule. Jeung eta anu saurang deui saha andika teh? Dewi Kayang, kepengen tahu nama aku, bener kan? Perkenalkan, namaku Gali Surali, si jawara idaman di dunia kejawaraan sudah katalah yang disukai oleh kaum wanita, baik randa maupun janda, ya. Dan sudah barang tentu Dewi Kayang juga akan menjadikan menyukai aku. Tes eureun heula nyaritana Andika Jawara Idaman. Tah ayeuna kuring rek nyarita anu leuwih jelas ka Andika nang bule. Hasok gancang jelaskeun ka aing. Boga kapentingan naon pangna maneh, Pangna hayang panggis jeung aing teh Dewi Kayang, sok jelaskeun ka aing. Aing teh wawuh teh naon anjir. Doh hayang aya kepentingan jeung aing. Ayeuna kuring bakal dijelaskeun ka Andika nang bule. Guru kuring anu neulah Ki Gajah Raksa nyaritakeun mun hayang jadi jawara wanita tanda tandingan mangsa makalangan dunia kajawaraan mangka kudu bisa menangkeun catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna nu anu teh titinggalna Eyang Jati Nur Alam. Saterusna kuring menang katerangan eta catatan rahasia teh aya di budak lalaki anu ngaranna bule anu kenumpi di jero Sumedog Pananting.
sababaraha tukang kuring neangan ieu patempatan disebut sumur gok panamping. Anu akhirna mah ayeuna bisa datang ka dieu. Kitu tanang boleh tujuan kuring mah. Oh, begindang. Memang bener. Caritaan guru maneh si Gajah Raksa teh, gagah kitunya ngaranna Gajah Raksa. Dewi Kayang, catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna memang aya di aing. Terus maksud jeung tujuan maneh? Ayeuna rek naon, ha? Sangeusna panggil jeung aing teh, ha? Ahai. Betul apa yang dikatakan sama Allah aku, Nang Bule. Barusan teh Dewi Kayang yang manis, yang cantik, ya, yang doa menjadikan ada apakah gerangan, ya, sehingga dengan Hesebeleke, ya, sudah datang ke Sindang. Tolong dong, ya, tolong ingat, aku yang sedang bicara ini adalah si Jawara Idaman, yang tidak birek lagi di kalangan kaum wanita maupun kaum janda, ya. Tadi waktu keur mimiti Andika adu hareupan jeung Simbah Raga Hejo. Kuring sabenerna mah geus datang. Tapi teu wakan emongkeun diri, Nang Bule. Cicing heula dina balik tatangkalan merhatikeun kejadian anu lumangsung. Kuring kudu ngaku secara jujur, jurus anu digunakeun ku Andika memang luar biasa, Nang Bule. Kabuktian 3 urang lawan bisa dirubuhkeun ku Andika. Geus montong diomongkeun deui ngeunaan masalah eta mah Dewi Persik. Cacarita jeung aing mah tong loba bulat beulit anjir Tinggal pok we omongkeun ayeuna ka aing. Tadi ku aing pan geus dicaritakeun eta catatan rahasia teh aya di aing. Terus maksud maneh rek kumaha Dewi Kayang? Ngan capek lo jelas montong bulat beulit ka aing mah anjir. Tong hutan si Jepri Jentre. Jadi kacenekan anak kieu, Nang Bule. Terus terang kuring hayang ngayakinkeun ilmu panunggalan jati sampurna anu aya dina catatan rahasia teh. Jadi mun bisa mah eta catatan rahasia rek diinjem heula ku kuring. Teh di mana geus beres kuring mampu ngayakinkeun ilmu anu aya dina catatan rahasia teh tangtu bakal dipulangkeun deui ka Nang Bule. Nya da pamohalan ari dibikeun mah. Ieu mah rek nginjem we Nang Bule rek nginjem. Karana nginjem pan hiji mangsa dibalikeun deui kitu Nang Bule. Nang Bule geus rek pok ngomong kaburu kapiheulaan ku Manggali si Jawara Idaman nyarita. Ahai. Jadi begitu ya Dewi Kayang yang manis, yang cantik, yang demplon, yang kuning langsat, ya si irungnya kubung-kubungan. Alah, sok inget kasih Arab Mang Aep ya, aduh. Apa yang baru saja diomongkan menjadikan bisa dimengertos ya. Akan tetapi tentu saja harus dimengerti sama Dewi Kayang, si manise. Ahai. Bahwa catatan rahasia tersebut sudah menjadi hak miliknya Allah aku, Nang Bule, ya. Artinya tidak mungkin dong akan dibikin sama orang kepada orang lain. Mengerti kan? Ya, kecuali catatan rahasia hutang piutang si Jawara Idaman. Itu mah kalau mau ya bisa dikasihkan gitu, cantik. Dijelaskan ku Manggali si Jawara Idaman yen catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna geus jadi hak milik Nang Bule. Anu tangtu we teu bisa diinjeunkeun kitu wae. Sokomo mun tapikeun kalibikeun. Manggali malah ngaheureuyan aya oge catatan rahasia hutang piutang si Jawara Idaman. Mun eta mah bisa dibikeun ka Dewi Kayang si heulang bayangan. Dewi Kayang silang bayangan ngaret ka Manggali. Sikapna henteu robah bangun anu teu kasinggung ku caitan Manggali. Neuteub antep ka Manggali betus carita. Si Manggi mah tukang herenya. Siga nama babatuan Dori tukang herenya.
Terus terang salila kuring jadi jawara wanita tur makalangan di dunia kejawaraan asa kakarek ayeuna denge aya jago anu si jawara idaman. Tapi keun wae lah teu naon. Kuring teu kasinggung ku caritaan Manggali ya. Rada kabeli hati oge kuring sabab Manggali nyebutkeun si Manise. Tah ayeuna mah kanang bule ya. Dewi Kayang si helang bayangan. Netep seukeut kanang bule bari nyarita. Mun catatan rahasia teu bisa dibikeun atawa diinjemkeun. Mangka dirina boga tekad pikeun ngarebut eta catatan anu aya di nang bule. Harita Dewi Kayang si helang bayangan eureun heula sakedeung terliatus nyarita deui. Jadi ayeuna mah dipenta kasadaranana we jeung karajuanana ka anang bule. Ulah tepikeun ka diri kuring ngalakukeun tindakan ngarabut secara paksa nang bule. Geus loba-loba pisan Mane mah ngacepet teh meuni haripu kawas kitu anjir. Can ngarasakeun dibebekeun sasungut teh ku aing. Aing teh kakarek panggih ayeuna jeung maneh teh Syah Dewi Persik. Abong aing budak kene meuni ngagampangkeun rek ngalebut secara paksa. Catatan rahasia sagarupa. Mun maneh teh teu hayang ngapi milik eta catatan rahasia. Ayeuna ku aing diberi katang tuanana ieu. Coba jelaskeun. Kumaha eta katang tuan teh nang bule? Dengarkeun. Katang tuan ti aing mah kieu Dewi Kayang. Catatan rahasia bakal dibikeun ku aing lamun maneh geus bisa ngabinasakeun aing. Ya. Jadi mun maneh teu mampu ngabinasakeun diri aing, pamohalan sia demplu. Karep jeung kahayang maneh teh moal jadi kenyataan. Hanu matak mun maneh hayang api milik eta catatan rahasia, leuwih ti heula kudu ngabinasakeun heula aing sa Dewi Persik. Kisangkal bulung anu kungsi boga karep jeung kahayang anu sarua jeung Dewi Kayang si helang bayangan. Harita milu nimrung caritaan ditujukeun ka Dewi Kayang. Cek dewek mah ilaing teu kudu ngeukehan hayang ngapi milik catatan rahasia anu aya di nang bule Dewi. Sokomo make jeung boga karep rek rebut secara paksa sagarupa. Tadi sakumaha anu geus dicaritakeun ku nang bule salaku jenisna geus sakitu jelasna mereka tangtuan ka ilaing. Anu jelas dewek Kisangkal bulung geus bisa masikeun ilaing moal mampu kumaha oge ngabinasakeun nang bule. Aing ngarasakeun ieu. Anu matak ilaing geus kudu maksakeun diri Dewi Kayang. Leuwih hade ilaing mulang we geus kudu hayang apa milik bogana batur. Lamun hayang salamat kitu oge. Dewi Kayang si helang bayangan jadi kasinggung oge ngadenge caritaan Kisangkal bulung. Netep seukeut ka Kisangkal bulung betus nyarita. Andika teu kudu pipiluan kana urusan batur Kisangkal bulung. Tindakan anu bakal dilakukeun ku kuring mangrupa tanggung jawab pribadi kuring. Ngeunaan mampu jeung henteu kuring ngabinasakeun nang bule geus pasti ku si Dewi Kayang bakal dibuktikeun tepikeun ka mana ajeun pangatiran nang bule. Jadi andika teu boga atawa teu hak nitah kuring ini ti dieu Kisangkal bulung. Puguh we Kisangkal bulung. Jadi mali kasinggung ningali sikap jeung ngadenge caritaan Dewi Kayang si helang bayangan. Sedengkeun nang bule harita ngadenge di Sora Sirawing anu jadi akina. Alah, nah. Rupa-rupanya.
Gede ampun. Hidup geus waktuna kudu kaguhapan namping deui nah. Apanan masih kena boga hanca. Hanca anu kudu dianggeuskeun nah. Aduh ampun. Geunaan kaayaan anu keur lumangsung percayakeun we ka manggali. Anu sina ngarengsikeun ieu masalahna. Abadan ku aki ge geus kaukur. Manggali bakal mampu ngabereskeun masalah anu keur lumangsung ayeuna. Sok lalaksanakeun. Ngadenge caritaan ti Sirawing anu jadi akina. Nang bule terus nyarita ka Manggali anu merhatikeun Dewi Kayang jeung Kisang Kawulung keur paloba-loba carita. Si Aki Rawing ngabejaan ka aing bieu teh mang. Ngabejaan kumaha gitu sayang ganteng. Aing teh kudu gancang balik deui cenah euy ka jero guha Panamping. Ngeunaan kaayaan anu keur lumangsung di dieu mah pasrahkeun we cenah ka Mang. Sabab kumaha kitu eta ganteng? Sabab